nih ketrukeun ilmu Banten sok ka dieu teu merangkeun boga ilmu naon urang marek HS we kieu ngalawanana ge ngalawan ilmu Banten mah teu sieun ulah si anjing teu karasa gini kana urang ngalawan urang Banten mah bari sare ge teu kudu main gerak so anu jago anak-anak we ilmu anu pangluhurna centangkeun ka dieu heueuh mah di dinya urang Banten jagoan mana geuninganan eta eueuhna naonan teu karasa da ku urang mah sakitu ilmu teh jagoan aya keneh teu kerahkeun sabanten kadinya heueuh mah wani orang mah teu kudu ieu ngalawan urang Banten ada urang Jampang urang mah teu sieun Buset bro buset sok geus bagian urangeun nyerang daek teu tingali bismillahirrahmanirrahim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan maneh boga pedang ieu teh panas panas hayang di kadek ningali panas kita ngeganggu deui sia Jikso, ilmu Banten teh bijilkeun. Ampun. Sok gero sakabeh panggeureuy maneh bijilkeun tina awakna. Bijilkeun tina awakna. Ulah sekali-kali deui atuh. Sabener ngaganggu. Moal. Nangarah naon ieu make diheureuikeun teh? Hayang sina gering. Sok atuh bijil anu Dititah ku saha? Dititah ku saha maneh? Dititah ku saha? Dititah ku saha apa ya? We usaha. Saha we usaha dititah. Sok sebutkeun Sumpah nu kieu moal teh nyebutkeun. Cinta teuing geus dibare eta angor-angor wae. Mesti kene can eureun-eureun. Sok balikeun kanu nitahna, balikeun kanu ngirimna. Sok buru balikeun ku urang ditempokkeun ke dieu sok. Balikeun sok tuman. Kurang-kurang. Tingali dia pedang ieu dina leungeun urang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pedang hiji nu badag. Tah, katingali dia pedang. Katingali ku urang-urang kirimkeun kanu nitahna. Wa qul ja'al haqqu wa ja'al batil inal batila kana tuh kanu nitah kanu ngirimna jeung ka maneh nancep sarua sok bijil karunya nu boga raga bismillahirrahmanirrahim sadaya nu aya dina awak nu teu manfaat agama bijil ke neraka aturkeun pandangan Allah bijil ke surga kabeh kiriman ti batur bijil